Masobuka ilaman sawabaka wa huwa bi aibika alimun wa laysa daika ila mulkal karim. Khairuman tasabu man yatulubuka la misain yaudu minka ilai. Tah, jadi sari hikmahna ya hikmah ayeuna lamun ieu mah hikmah anu bisa urang teh cinta ka Allah. Tinggal urang rek napakuranan. Napakur sakudeung tapakur sakudeung ya saatan anu nyebutkeun sekian detik saatan tadi logatana diartikeun anu tapakur teh saja bebas tapakuran bari kumaha tapakuran ya hikmah ieu tapakuran masobuka ilaman sahabaka wa huwa bi aibika alim wa laysa daika lamun karim. Teu aya hiji babaturan sahabuka teh nu anu maturan. Sebab bahasana sahabuka teh sahabat teh kan sahabat muslim ka mana-mana babarengan. Nu ngaran sahabat nyaeta ketika sahabat eta apaleun kana aib urang, apaleun kana kakurangan urang, apaleun kana kasalahan urang, tapi manehna tetep bareng urang teu ninggalkeun eta karena boga sahabat babaturan. Jadi babaturan mah babaturan urang ya urang teh loba kakurangan, urang loba kasalahan, loba aib, loba pisan urang teh aib ngan manehna geus apal nya tetep teu ninggalkeun masih we maturan ka urang, masih we dek babarengan jeung urang. Tah eta teh babaturan sajatina babaturan. Lamun kira-kira aya babaturan jeung urang babarengan jeung urang seureut ya sahabat ka mamana teh teu bisa dipisahkeun lamun aya si eta pasti we si eta mah aya sahabat babaturan. Dan ketika babaturan ngieun kasalahan, ketika babaturanna aya aib nya naon wae eta mah aibna kasalahanna tuluy manehna ninggalkeun kusabab babaturan ngeun aib. Tah eta teh lain babaturan kitu. Lain sahabat kitu mah lain. Jadi sahabat sejati itu apaleun kana aiban urang, kasalahan urang, tapi manehna tetep daek ngabaturan urang, bahkan daek nulungan urang pada urang loba salah ka manehna gitu. Loba salah ka manehna, loba dolim ka manehna, loba nganyeratekeun manehna, tapi tetep manehna masih kena maturan ka urang. Tah eta sahabat. Gitu. Aya dua poin ya, dua kriteria sahabat. Kaduana nu ngaran sahabat mah jelema anu datang ka urang teh lain pedah urang terbuka, lain pedah urang kerjaya, lain sesuatu nu aya di urang aya. Kadang aya jelema daek maturan urang teh pedah urangna beureum keur loba duit, atawa urang teh pejabat, atawa urang teh jelema anu mulia di sajabana daek maturan, daek ngabaturan teh aya kauntungan jang manehanana. Ai kira-kira teu nguntungkeun mah, ai kira-kira teu bermanfaat mah ditinggalkeun urang teh. Tah mah babaturan. Jadi babaturan mah datang ka urang teh teu aya maksudna naon, teu aya. Ai kira-kira datang ka urang ngadeukeutan ka urang bari aya maksud jangka manfaatan manehanana mah, dua teh lain sahabat. Lain sahabat sejati nu kitu lain babaturan. Geusnya urang teh teu boga duit, geusnya urang teh loba kakurangan, geus saja teu boga naon urang teh tapi si eta teh daek teh babaturan jeung urang. Padahal misalnya urang teh goreng teh nya congean teh nya lehoan teh teu boga duit sajabana tapi daek babaturan jeung urang, teu ninggalkeun sama sekali. Urang teu boga tapi tetep babarengan jeung urang. Tah eta sahabat. Ngabaturan urang teh yang untung jeung mana malahan mana ngabaturan urang teh justru manehna nu rugi ngabaturan urang teh. Eta sahabat. Jadi dua kriteria sahabat itu kahiji lamun
lamun misalna hae urang geus kanyahoan tetep meh ngabaturan jeung manehna ngabatur urang walau teh teu aya maksudna naon tetep babaturan. Kan biasanya kan daek babaturan aya geus misalna ngecewakeun aya kira-kira aya bae geus aya geus eta mah kieu ditinggalkeun lain babaturan. Daek ngabaturan pada we urang teh kerja teu aya mah ditinggalkeun lain babaturan kitu. Eta mah jangan kauntungan manehna. Tah ge jadi tadi mah pan dibatur ka urang ge. Ayeuna teu urang kabatur. Tah urang kudu kitu. Kalaupun urang boga babaturan ngan salah tetep ulah ditinggalkeun. Ngerti teh? Hah? Mereka deui hiji babaturan atawa sahabat sejati jelema anu sering maturan urang sahabat teman karib soulmate naon deui besti nya anu sejati mah nyaho aya urang nyaho kasalahan urang tapi teu ninggalkeun manehna maturan urang kaduana lain pedah aya nanaon lain pedah aya kamanfaatan jang manehna ieu mah kabaturan. Eta kriteria sahabat hebat eta biasana mun aya udah tinggalkeun baheula makan wah teu bisa dipisahkeun ketika aya tinggalkeun berarti lain sahabat kalau misalnya tersusah kerja bersalah mungkin tetap hidupnya dasar meninggal itu berarti lain namun dina naon teh dina lagu Peter Pan mah naon kama dijelaskan teh malam kemarin ngaji teh naon mah Mas Heri oh nya bukan dia yang berubah tapi topengnya yang sudah terlepas topengnya dihadang aya teh nu kitu aya saha kitu nu boga sifat-sifat nu kieu jelema-jelema ahli Allah para ulama jelema-jelema nu paham kana ilmu jelema-jelema nu saleh para aulia para nabi para tabiin itu boga sifat-sifat kieu nya maka lamun geus manggih tanu kitu ulah ditinggalkeun da lolobana mah udah geus naon aya pun maninggalkeun Artinya